laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafsi. Beunghar teh lain loba harta, tapi beunghar teh beunghar jiwa, beunghar hate. Ieu Kanjeng ngabahasakeun kategori beunghar anu sanyatana berarti. Hakikatna beunghar mah teu lain loba harta. Nu matak di antara tujuan ngaji teh supaya ngamenangkeun beunghar anu hakiki. Lain rek neangan dunia, lain rek ngumpul-ngumpul dunia. Jangan ngaji mah teu lain tempatna. Keurnana tuh keur meunangkeun kabeungharan hakiki supaya beunghar hakikat teh beunang. Naon teh gina nafsi, beunghar hate. Lamun nu beungharna hate nu ngarasakeun senang atekan hate, sabab aya sifat kabeungharan. Jadi hate teh tenang sabab zikir ngaji. Nazalat alaihim sakinah. Nabi lamun jalma emot ka Allah ku cara zikir, keur ngaji inget ka Allah, panazalat alaihim sakinah. Ughsyiyat humur rahmah. Dikucuran ku rahmat, diturunkeun sakinah. Kesenangan, ketentraman, hate senang, tentrem, panet beunghar. Beunghar teh beunghar hakiki. Ajan teu boga duit ge seuri bae. Asalna sesirian. Seuri bae. Tenang bae hirupna. Nah, cek Nabi, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina gina nafsi. Nematak ieu nu ngaji tujuanana lain keur neangan dunia, tapi keur neangan ketenangan hati supaya tenang ibadah urusan akhirat tuluy geus tenang. Etalah zaman nu beunghar secara hakikat. Lamun carita nu usaha niat berarti kan ulah dek niat ngumpul-ngumpul harta, tapi ku usahana supaya hate beunghar. Lamun hate geus beunghar tenang tentrem ibadah ngeunah. Jadi ku neangan duit teh supaya ngeunah ibadah lah tungtungna mah deui. Nu usaha teh kudu kitu. Ulah niat ngumpul-ngumpul harta. Lamun niat ngumpul-ngumpul harta moal manggih katenangan, moal manggih katentreman, moal manggih kana hakikatna kabeungharan. Sabab tujuanana harta, tujuanana arad, tujuanana dunia. Cilaka nu kitu mah tah. Cilaka. Namun jana geus kitu, ku dunia ku usahana bakal menghalalkan segala cara. Haram dilaksanakeun. Bahkan halal bisa ditinggalkeun. Sabab tujuanana keur kabeungharan harta. Hate nama miskin. Buktina miskin, gelisah, susah, rumit, ruwet, pusing karena otak lentah. Nah, berarti kan miskin jiwa. Karena jangan cek jalma beunghar harta. Teu aneh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.